Duit kemarin nu 500.000 pakai naon? Di kamamakeun Pak. Kamu maaf. Nya. Nah, mana teh jajan atuh? Ya mungkin 100 Pak. 100. Nya ganggu masyarakat. Oh, 400 dibikeun. Nya. Oh, jadi kamari duitnya dibikeun ka mama. Nya. Kumaha cenah ngomong ka mama kumaha? Itu nuhun Aing. cenah nya. Oh. Naon cenah? Nuhun cenah ka Pak Bupati. Ayeuna ngomong kumaha heula ka mama. Ngomong ka mamahna kumaha ayeuna. Ieu encis teh mah pamacan ti Pak Bupati. Oh, terus. Ya, pada dipasikeun ka mama sadayana. Oh, gitu. Iya. Terus cek mama naon eta dibikin kabeh ka mama? Kamu kebutuhan di bumi Pak. Wih. Nya mau meser mamun gitu Pak. Oh. Nya. Kamu jajan-jajan adi Pak gitu. Eta. Terus mana lamun ayeuna parkiran di dinya ieu? Aya duitnya sageuikeun ka mama. Ya lamun menang 150 kali Bikin. dia ka mama 50 gitu Pak. Geus bener otak mana sebenarnya mah. Ngan carana salah teh. Geus bener eta. Da duit dikeun kalau ngan cara mana ngalah duitnya salah. Iya Pak. Sadar teu yen ayeuna yen cara ngalah duitnya eta salah. Sadar Pak. Kunaon salahna dina naon? Dina kartis Pak. Kartisnya tos ilegal gitunya di fotokopina ku sawae gitu. Kurang. Ya. Ngarti sih nah artinya aku kan salah jeung bener main mana ya Abi mah Pak di lebaran gitu namanya kamarina kalinya teh rek sakali nya can menang duit kayak menang 35.000 di luar ya peti lebaran teh nya tapi ayim nyaho kan yang naon dilakonan ku ayim teh salah eta nya apa moal dede teh lain rek lebaran unggul jadi hari-hari biasa ge ayim ulah ya nya teu meunang ya teu meunang deui pan ayim nyaho yen eta teh salah karena engke mah lamun kitu deui teh Om Jen mau mere duit deui langsung digebruskeun ku polisi ditewa ku polisi langsung di penjara mau keluar-keluarkeun deui nya mun kitu deui mah aing kayak poe Salasa urang mau bersih mah nya Pak di eta di Tugu Batas teh ya daek teh yang bersihnya Ceramah. bicara Cirama teh ya oh nya arek bersihnya banyak nggak perlu daek sih teh terus menang duit teh aing gope aing ditah acan ukur ditah bener unggul kayak poe Salasa isuk-isuk urang bersihan Tugu Batas